Nemete tongeret Pak Ujang. Tongeret. Saha Pak non tadi teh pimpinan teh saha? Pak Kusnadi. Pak Kusnadi. Sokan mah. Ka Pak Kusnadi mangga kapayun. Ye. Lain ieu teh urang teh da waktosna saneskiran sore. Mohon. Waktosna parantos teh kapan? Tos oh ti tadi urang teh jam 1 jam 8. Dugi ka jam 10. Rupina urang cekapkeun dugi ka dieu bae. Tapi aya kene salagu deui. Aya kene salagu. Aya mohon. Tenang we aya. Urang ngintunan heula ieu mah. Mohon mangga. Ngintunan heula pilih bewara heula bewara. Mohon mangga. Pilih anu hoyong tampil di SMTV mah sakumaha biasa kantun ngahubungi wae ka simkuring ka koordinator SMTV. Hoyong tampil seperti di Lemasugi. Oh, Lemasugi ieu teh Cilengkrang. Mohon. Ka urang Cilengkrang mangga bade iraha siap diantos di SMTV. Nah, tapi aya kana salagu deui nya. Aya mohon. Salagu deui. Sate acara eta neki ngintun heula. Tos sekedapnya. Hatur nuhun. Tah, muhun kitu mangga pilih anu hoyong tampil di SMTV. Sakumaha biasa tiap malam Jumat kantun ngahubungi ka koordinator Kang Ujang Amor. Siap gitu nya eta. Ye kapuh ka Kang Kusnadi. Ye waktosna urang teh sanes kirang sono. Kang tenang. Waktu tadi ti jam 8. Mohon. Tapi ditutup teh aya kene salagu deui. Aya kene Bojang Kang tenang atuh. Hawatos. Ye ari cek aya nonon cek pantun mah geuningan. Mung panginten urang pun kasih pantun saheula salitnya. Naon atuh pantuna kanggo pamungkasnya? Entong gunung guntur wae atuh. Gunung guntur. Tos bosen eta mah nya. Bosen. Banten naon? Banten eta nami provinsi. Banten nami provinsi. Nami provinsi. Sepatan, Kalangkungan. Hoi. Sepatan dari Tangerang. Dede. Banten lebat provinsi. Cakep. Gaya atuh tong cakep Gaya. Pancaur Pak Ujang oge. Urang teh ulah tuturut munding teuing gitu. Ulah tuturut munding teuing. Ulah tuturut munding. Jadi sok sanos dak dumadak gitu. Urang tiasa milari non inovasi egal. Iya. Tapi kayak baru, pamisah kalau pertama kena kepercekaan, cek istilah Sunda nama. Ya, ujangnya. Ya, sok. Banten teh lebat provinsi. Banten lebat provinsi. Jantan kampung kurang mah ngahiji sareng Jawa Barat. Tuluy. Kota Sepatan, Kaliwatan. Kaliwatan benar pisan. Hapunten bilih ngalaos risi. Nya, tah. Hapunten bilih ngalaos risi. Rumaos seueur kalelepatan. Gitu. Jangan panginten utami nama ka para seniman, seniwati, budayawan sareng sanes kanten para pegiat seni. Hatur nuhun ku sargepna. Hapunten tina khilaf lepatna ku tayangan atanapi ku pagelaran seni gablung anu dongkap di Kampung Baulisung Pak Ujang di wewengkon Desa Mulyajaya Kacamatan Wado Kabupaten Makalabat Kabupaten Sumedang. Nanging dalah sapertos kitu payungtan da ieu teh dijomantarakeun ku SNTV acas pisan tangtosna sanes mengungkul ditonton atanapi disakseni ku warga masyarakat Sumedang. Hatur punten tina sanes kanten hilap sareng lepatna. Nanging sok sanes kitu mudah-mudahan ieu sing janten sameti utami ka para seniman, budayawan sareng para pegiat sanesna anu ngadedel kana kabudayaan Sunda utamina seni budaya buhun sing janten sameti panggeuing ati
oge tiasa ngaronjatkeun ajen dirina dina ngahangkeutkeun budaya Sunda urang sadaya. Utami seni caluk anu insyaallah sim kuring naon itu ngolaborasikeun alternatif mugia kelebet kana inovasi cek Sunda nama kapercekaan henteu nyalahan tina tetekon seni calung gitu. Tak kuasa kitu panginten ti sim kuring salaku pupuhu balai bacaan rombongan lingkung seni gambrung ieu sakali deui hatur nuhun ku perhatosanana ku kasargapanana oge hapunten tina hilap dapatna boh dina haleang laguna paujang Pakai trok atanapi pake trok takolna mugia agung cukup lubut jembar hampura anu tidak di sadayana mugia sing janten kasayan kamaslahatan kamanfaatan kebahagiaan dunia miwah akhirat. hatur nuhun rupina sakitu bae hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu pamungkas